jangan di sebelah. Mau buat pisan. Lah gitu saya mate. Tidak bosan nih hidup kita wae. Neng, ayeuna mana kerja kecil saha? Sangan biasa mah. Bapak ngadengit mah deket jeung budak tuang macul. Asep teh bagus, Pak. Baget tapi teu cukup jang masa depan. Pak, ulah ningali jalmi tina hartana. Sep, maneh kudu leuwih hormat ka kolot. Sasa jika nu ngarti hirup susah. Ih, kolot maneh nyaah pisan, Sep. Kadang abi era boga hirup juga kieu. Tingali budak miskin yang budak kaya. Bobogohan di song sagala, nyalakina songong deh. Naon sih teu kudu nguruskeun hirup batur. Enggak nih. Di mananya Cen Mimin? Teng atuh. Saya tahu mana rese ditagih teh. Oh itu. Itu ya Bang Emo kabur ah. Emo sang kabur. Saya salah kina. Ayo urang samperkeun. Naon neng? Eta pamajikan mana yang ngarasa bayar hutang teh? Ampunten teu gaduh acis. Kalau alasan lah, buru bayar. Ya kiwari we. Duk lo boga pamajikan teh loba hutang geuning. Bapak. Meninggalkan Asep, Pak. Bapak meninggalkan kembali muda Pak. Saya tanya mana cing kuatnya. Asep can bisa ngebahagiakan Bapak. Pemirahnya Sep. Asep loba dosa ke Bapak. Cing sabarnya cuy. Cing sabar aja, nyaman. Main sangu. Ampura saya pacar masak. Mama segala kaya wae, Asep bosan miskin wae. Asa beuki sengsara ditinggalkan bapak teh. Jeung Asep ngalawan wae. Kudu ka mananya neangan dahar jeung budak. Ih, itu juga si Mimin. Si Mimin, geura bayar hutang. Punten teu acan aya artosna. Sakirana teh bisa bayar mah tong nginjem lah. Awas ah. Nah, di malu penjeleng mak. Mak kunaon? Sep sing jadi jelema bager hampura mah. Mak. Hampura Asep mak. Papatah dianggap angin keningan dia jadina hati ceri palilihan daya nu bisa ngubaran hati asal Asep sadar jasa inung Bapak Asep mau bisa dibalas ayeuna manehna misi ke akhir hidupnya. Urang kudunya asa kolot jeung mama salagi maradona masih aya. hati ceri
Jasa indung ku urang moal kaitung leuwih ti satangtung gunung disaprak urang dikandung nepi ka hirup geus lanjung. Jasa bapa ku urang moal kabilang leuwih ti ngaplak lautan disaprak bubraga dunya nepi ka mangsa ayeuna. Hormat kanu jadi kolot jaga mumpung aya sing apik mumpung dipimilik cekel page sameme teu aya sabab indung mengandung bapa nu ngayuga pamuka jalan kahirupan doa ti kolot urang sorangan. Indung tunggu rahayu bapa tanggal darajat indung nu wajib digugu bapa nu wajib dihormat.